Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng pangajian bahasa Sunda di dia. Dina lamungan hayeuna urang lebet deui dina pangajian secara virtual. Saparotos minggu kamari hidup sareng ibu belajarna tatap muka. Dina maca dongeng atanapi ngadongeng eta ya pangabentenna geus ukur anu maca dongeng mah tangtos dina ngadongengna ngaliwatan aya teks jeung dibaca. Sok dibaca hidup ulah jiga anu maca. Janten kedah diperhatoskeun tina kalitan artikulasi, pengucapan kecap-kecap anu jelas sapertos huruf vokalna a, i, u, e, o, e anu sadaya 7. Terus dilajengkeun deui kedah nganggo wirahma, naik turunna sora, ayana randegan, renghap eureunna sora, saluyu jeung tanda baca. Anu katilu oge lentong. Atanapi penekanan dina unggal kecap. Tapi kita eta dina cara dongeng jeung maca dongeng. Nah, mangga hayeuna hideup pilarian dongeng-dongeng nu aya di Tetar Sunda, khusus ke nama dongeng nu aya di Kabupaten Garut. Teras mangga bade dibaca dongengna ngaliwatan maca dongeng atanapi bade ngadongeng ngaliwatan diapalkeun teks dongengna. Contohna sapertos kieu ku ibu baris dicontohan dina ngadongeng hiji nyaeta Sasakala turunan Batuwangi Cadu ngadahar hulu hayam wilujeng nya seni. Dongeng Sasakala turunan Batuwangi Cadu ngadahar hulu hayam. Di Kecamatan Singhajaya, Kabupaten Garut, perenahna di Kampung Batuwangi, Desa Ciudian, aya kepercayaan nepi ka kiwari masih pageuh dina keyakinan masyarakat eta kampung. Numbutkeun kepercayaan eta, Cadu pikeun turunan Batuwangi ngadahar hulu hayam. Lamun pacoduan eta dirempak, bakal aya mamalana ka eta jalma. Kumaha atuh cenah aya sasakala kajadian kitu teh? Tah kieu dongengna. Baheula mangabad-abad ka tukang di Kampung Batuwangi aya hiji kadaleman ngaranna Kadaleman Batuwangi. Kadaleman Batuwangi masyhur kacida nalika dinarpatian ku Bagenda Raja Batara Rayu Kinasihan. Salianti eta raja luhung arip tur wicaksana, oge ngagaduhan hiji putri geulis, Titian Dewi, nu jenenganana Nyi Putri Kentring Manik. Kagelisan, kaayuan tur kabinangkitan sang putri nambahan kasengitan tur kamasyhuran Kadaleman Batuwangi waktu harita. Dugikeun ka Raja Galuh jenenganana Ranggawulung, nu masyhur kasep ngaraos kasmaran. Kapetik asih kapentang asmara ku sang putri. Kakocapkeun di kerajaan Galuh, Ranggawulung ngagaduhan rai pameget hiji-hijina nu satia tur satuhu ka anjeunna. Kamana we angkat Ranggawulung raina teu weleh nginclik. Ari jenenganana Rai Ranggawulung teh Ranggadipa. Singkat carita, Incak sababaraha bulan Putri Kentring Manik sareng Ranggawulung ngaitkeun tali asih. Pihak kulawarga Ranggawulung ti Karajaan Galuh parantos singkil bade ngalamar sang putri. Samemehna kantos Ranggawulung nyuhunkeun saran tur kamandang ti raina anu dipika asih tea. Ranggadipa ngeunaan lamaran anjeunna ka Putri Kentring Manik. Rai Kakang Ranggadipa kadieu geura. Kakang bade aya picarioseun ka Rai. Dawuh Ranggawulung dina hiji mangsa. Sumangga Kakang bade aya picarioseun naon? Wala Ranggadipa. Rai numutkeun kamandang Kakang parantos waktosna Kakang enggal-enggang kabali nyungcung sareng Nyi Putri Kentring Manik. Ari kamandang Rai kumaha?
Rangga Wulung naros ka raina. Rai nyenggeman pisan karena keputusan kakang malihan mah kedah dienggal-enggal. Waler Rangga Dipa nu pinuh kagembiraan. Liwat sababaraha bulan saparantos Rangga Wulung ngalamar sang putri ti kadaleman Batuwangi. Niti wanci nu mustari nincang mangsa nu utama poe nu dianti-anti ku sakabeh kulawarga kerajaan turut ka sakabeh rahayat yaktos poe Jatukrami. Poe harita dua insan istimewa calik dina pelaminan. Kakuping gumuruh surak hadirin oge kulawarga dua kerajaan anu geus jadi bebesanan nyakseni upacara akad nikah. Eta hal nandakeun yen kehadiran ngarestuan Jatukrami dua putra raja teh. Saparantos acara sungkem, ibu sareng karamana masing-masing panganten sakumaha adat kebiasaan Jatukrami waktu harita sok diteraskeun kana acara huap lingkung. Dibarengan ku suka bungah pinuh kabagjaan eta sapasang panganten teh silih huap. Acara beki rame, sabab hadirin masih satia nyakseni. Nalika Rangga Wulung ngegel hulu hayam, anak gecrot pononang meceret meneran pisan pinareup sang putri. Sang putri ngaraos kuciwa ku kajadian. Ningali kajadian kitu Rangga Dipa ti kawit acara nyakseni lantaran nyaah kanu jadi raka Rangga Wulung. Sapada harita enggal nyabut carecet di jero sakuna. Terasnya ketan sang putri. Anjeuna ngagedeg teras sapada harita mersihan cai uteuk anu ngotoran raksukan panganten lebah dada sang putri. Tapi kumaha balukarna ku kajadian singket harita. Rangga Wulung ngaraos dimburuan dina manahna. Duhung anu aya dina cangkengna dicabut. Iblis parantos ngarasuk kana jiwana. Hatena ngageblek poek. Atuh teu anta parah deui ngan kadangu sora. Bles. Bles. Duhung Rangga Wulung niir jantung Rangga Dipa. Rangga Dipa sapada harita rubuh taya dikieuna. Namun samemeh ajali pungut kuno kagungan sempat ngedakeun lisan karakana kalayan pinuh keikhlasan. Pokna nyarios. Kakang Rai teu aya hate colonos. Estu bersih hate bangblas. Nyaah kanu jadi lanceuk teu aya geneuk maleuk. Atuh ngadangu cariosan raina kitu, Rangga Wulung teu tatapasini deui. Saharita keris anu lamokot ku getih tea. Bles. Bles. Ditubleskeun ka anjeunna meneran pisan jajantungna. Kolepah. Harita keneh lestari ngemasi pati di payunan garwana Putri Kentring Manik. Nyaksian kajadian kitu teu disangka sacong ngebuuk hadirin molohok kembang kadu. Sang putri nangis prihatin turut tunggara teras kapiuhan saharita. Teu anta parah deui ningali katunggaraan bagenda Raja Rayu kinasihan ngucapkeun supata. Ti semet ieu keturunan kaula cadung ngadahar hulu hayam. Tah sakitu sasakala turunan Batuwangi cadu ngadahar hulu hayam.